pasar deui ayeuna. Rapi. Ditutupkeun tongnya da geus sasaha di geus sasaha kieu ayeuna. Tapi da moal naon da sok aya si Nengsi teh. Bah ka pasar heula teh HP teh tadi meureun nya ngageter wae naon atuh. Saha itu? Sendal teh di mana deh? Saha ieu? Halo? Waalaikumsalam. Oh. Oh asli? Iraha. Aduh mohon. Si Markona konon kuawang Sofiros di Marot orang kono Markona kernaon ulang kuawang sukene Astagfirullah eta geus kolot Geus boga calon ngakeun bae atuh kalau teu tapi mana Ridho nyari do ikhlas kade sia mah Ridho anjing amit ayeuna mah mikiran teh kasih pulangna lain ka bapakna urang beja can bebeja leuwih urang teh bingung nanti beja kasih ulang kumaha gitu ya atuh lain pagihan ayeuna mana jeung si ulan ka ditu ka bapana bingung aya mah pikiran ka tadi yang ulang sia memikiran masa lalu meureunna ya anjing amit aya kasih bapak si ulan mah geus teu boga perasaan anu geus ikhlas geus ridho arek kawin saya mikiran si ulan aya kawin mana cing sabarnya ya sabar mah aya kan aya bahasa mah geuningannya boga keluarga anyar mah lebih mihak pilih keluarga anyar gitu diantar ke bapaknya jarang ngiriman duit ayeuna sok kitu geus boga keluarga anyar leuleung aya masuk ngiriman duit walaupun aya 150 200 oge nya lumayan da kurangnya bukti transferan ge maka sok transferan pasti bulannya lumayan kumaha boga keluarga anyar lain ku kituna maksudna teh nya kumaha kitu nya berubah kita teh ngiriman mana sok cerita dijarikeun si ulan we lain dijarikeun bapana anjing geus amit dijarikeun bapana mah lain bapana anjing mana kumaha jeung si itu hubungan si itu kawan Besar nama, bener masih rokok itu. Sabaraha ja? Buat lu biar setengah. Ya Arudi kadi kena cari. Abi bade naros kadi ya. Naon di? Arari sini. Ai Arudi teh jantan jeung Yanti teh. Yanti. Oh Yanti, bener kan? Keur deukeut jeung Yanti. Suka dan rumah. Sahabat dukanya Markona. Ieu kan usah bae kan ieu. Da, geus rokona deui kosong. Eta bener teh deui si Yanti teh. Kumaha jeung si Yanti teh? Si Bimbang. Bimbang. Kudu bimbang heuh. Bae si Yanti nama. Ya ngomong reka susu. Aya si Rudi sia teh. Ampura Rudi. Oke, elah. Ampura. Dan tos lami atau Arudi abi tos lami. Jadi ya kumaha? Kumaha eta teh jantan? Jantan namanya kita we berjalan. Terus aya hiwir-hiwir kamari teh naon? Arudi kan deket jeung Si Angel. Angel. Anu eta nu ada jeung si Yanti teh kan can aya ikatan serius teh. Jadi bebas we nya rek ka mana-mana oge. Si Yanti geus mengharapkeun mun si Rudi, si Rudi nama kan nya can kubu. Dia kan abi lagi jarang ulir oge kan. Udah karek katampo deui ayeuna. Da damel di mana? Biasa we Jakarta. Sayunya resepnya di kota teh ka Karang. Abi belah jadi pembantu di Jakarta teangan. Tak sandi punya abi itu. Apa yang si ulan ngamboknya? Sakolana kumaha isuk-isuk meureun si ulan. Nyalira wae di kontakan. Nyalira wae. Bisa di baturan aja.
tumbe beja. Si Yanti kayak murka aja. Ya, soal bejau ya. Itu mau amit teh. Oh siapa tuh? Karena itu air rancangan kalau itu. Nah, Ya. ya. Ini mana dinya? Ya, Nya juga deh. duit nah. Tosnya tadi. Ke aja. Oh, sana. Banyak bakal baik. TFP atuh TFP. Hanya kayak udah kali duit. Ah, nya. Apa tanya na? Kayaknya. Ya, Rudi. Ingin kembali si bibi jeung si Era dia balik-balik aing mah sorangan lagi dia cuma cium mau balik gitu masuk sini beres ade dah terus Rinding kieu ih naonnya aya naon sama rinding kieu si empit nih ya si empit heula sama rinding kieu ieu teh lulus yang dik oge iya mana si bibi jeung si Erna mah arareuh aslinya tinggal di sana rokok kok enak dah sebenarnya sama leuwih kita oge malah sok sieur di sorangan di itu balik aslinya lagi ida nih merinding kieu dia pokoknya kok enak rasa beda naon atuh bukan atuh nih tok aya naon atuhnya si bibi dia teleponan biasa di upet di sorangan jadi sorangan ibu RW ke mana biasa aja si Erna ini di kamar itu balik banget ulah di kamar kamar Aduh, parah nasi geus balanja teh ih. Yang nih, tapi di mana nya? Mungkin kosong kan. Cocok juga ini buat nyantet wanita gila itu. Rasain makannya, jangan main-main sama Rani yang paling the best. Aku harus baca mantra-mantranya buat yang rangkak kamu, huh? Tahan magang hubungan aing. Aing Rasakan kamu wanita gila. Gimana ini? Gimana? Gimana? tahan ngaganggu hubungan aing. mending ke ulin we lah daripada gabut kieu coba dengan mabang berangkeun lah daripada merinding baruring ka kieu ulin ka mana ih justru empet ulin ka enak teh kumaha ih cuacana saanu hayu ulin mending oge daripada ngahulang kieu ke urang bisi maonan deui heeh hayu ulin ah buru kalau tuh siap-siap lah sekedar ih buru bawel ah buru mau siap-siap lah hayu lah dia tian iya tuh ida hayu lah mau naon gitu agak hayu ting sareab ting panas aneh Jeung sareak awak. Pan, Yanti,
Gatot sia-sia. Istighfar ya teh, bari kunaon? Bibit mana ka? Ya Kurang teh. si bibit ka ah. Simpit ka ka kamar, dina sia. Teh. Yang ngaganggu hubungan aing. Mana ngaganggu kehidupan aing. Lu lagi ngapain? Ganggu mulu deh. Ya lu lagi ngapain? Lu lagi ngapa-ngapain lah? Lu mau nyantet orang? Apa? Lu mau nyantet orang? Terus apa hubungannya sama Ya lu? lu mau nyantet siapa? Ha? Oh, sakit tahu gawa ya. Gue kan udah kesel sama si wanita jalan itu, jadi lu harus bantuin gue. Cepat. Hei, ingat lu tuh baru tinggal di sini ya. Ya gak apa-apa lah, karena si wanita jalan itu rusak suara. Cepat bantu gue sini. Cepat. Sialan ya. Bukan siaran, cepat bantu gue sini, ritual nih di sini. Betul betul. Sini cepat. Hah? Cepat baca mantranya. Pegang sama kamu ya. Mantranya apa? Mantra. Ya. Diam, kamu pegang sama aku. Kok jadi gue sih anjing? Diam, jangan banyak bacot anjing. Dia siapa? Ya. Cepat selesaikan. Gara-gara rusak ya. Hei, sini lihat. Teruskan. Teruskan adikku. Teruskan. Masih Yanti. Kayak si Bibi ini. Bibi, tolongan si Yanti. Ya kak, udah naon itu naon. Si Yanti kerasukan. Aduh, siapa Beneran. Kepreng, normal ya, Si anjir, beneran. Setompo rayu tolongan Ya lah. rohong ya, jadi budak teh. Ya bro, aku nggak bohong, pit bisa lompatan di itu kadieu. Karasukan naon, ai si Ting Yanti. tinggal dugong, ting naon geus adut. Atuh, Lalu tempat tuh ya. itu sih burukeun. Awas ya, Nggak mau ada bodong, awas. Ya dulu. Ya bola. Di mana? di mana? Tapi kan itu gue mau jadi milus ya. Di mana? Berarti ini itu tidak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pipa Yanti. Astagfirullahaladzim. Lepaskan. Astagfirullahaladzim. Istighfar Yanti. Istighfar Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Yanti sahan kadang ganti. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La ta'buduhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Astagfirullah. Buruk tadi tuh ya. Teangga saha we. Oh Yanti awet Yanti sabar. Ayam sebelah. Ayam sebelah goblok Buruk. Aduh, kumaha atuh. Kasihan Jadi apa? Iya. Kumaha atuh da bae pamialkeun Bang Ustaz teh bukan itu da. Coba Kamu hubungan aing. Bagus banget. Bagus banget. Berat kayak gimana? Ya manis. Bagus banget ini. Pasti ini ada yang ngebantuin si wanita jalan gitu. Lu sebenarnya lagi lihat siapa sih? Ani?
Nani? 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 Ay, itu tadi teh oh, iku naon si Yanti tanya naon. Yanti. Ya Allah, Yanti udah. Yanti udah, ya ampun. Aduh. Yanti udah ya Allah. Yanti mana kau naon Yanti? Naon apa ya teh? Iya, teh nu kabari sama sih. Ya Allah. Anu ngirim pokoknya mah anu resepkeun ka si ieu. Pas ada diguna-guna nyantet gitu. Si Yanti untung mana aman. Kamu Orang dia gitu teh. Yanti di mana? nu deket orang dia kene. Iya kene. Astagfirullahaladzim. Aduh, ayo sirik kamane atuh naon? Siapa? Dia mah Yanti teh disau ke cicing. Iya mas. Dan aing teh. Mata iya, imah saha imah ieu? kudu dipanggihkeun jeung jelemana. Masalah ieu. Pokoknya jelema anak kumaha kitu jelema. Jelemana teh. Geulis pokona mah leuwih ti si ieu. Nah, jika bah surip. Ayo bro, ayo disantet. Si Ida karunya buru. Dia mah buat si Rani nya kalakuan kieu mah. Soalnya kan si eta mah nyuan pisan ka si eta teh. Heeh, pilih Ida mah bener. Pasti ulah si Rani.